Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahadzukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakhra. Qala al-ulama wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahi minal hurufi mudni. Dengan tadi di alfiahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dina yedangat urang sadayana tangtosna sejamilari keuntungan, boh keuntungan dunia, boh keuntungan akhirat, ujalan memperingati kelahiranana junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daya nu diharap kurang sadaya, pamugi ginuluran syafaat mantena kanggo urang sadayana. Langkung tipayun urang sanggakeun heula puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala atas sapirang-pirang nikmat anu kumantena dipaparinkeun ka urang sadaya. Nikmat iman, nikmat Islam, khususna nikmat nu panggede-gedena. Pamugi kalayan ujian sareng syukuran urang sadaya kamantena sing janten sabab tambih-tambih kanikmatan timantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat rawuh salam pamugi tercurah limpah kanggo junjunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, ka para tabi'in, oge ka sadaya umatna dilebatna urang sadayana dugi ka dintenan kiamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus para kiai, para ajengan anu kusim kuring dihormat. Urang sararea teh geuningan butuh pisan ku junjunan alam Rasulullah
butuh pisan ku Kanjeng Nabi. Naon sabab puncak nama moal ditarima iman hiji jalma sanajan yakin penuh ka Allah Subhanahu wa taala, lamun teu iman ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana oge syahadat dua, hiji kecapna asyhadu alla ilaha illallah, kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nuka hiji nekadkeun jeung ngayakinkeun urang sarerea nyen persaksian ka Allah oge kasadaya nu aya bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, daya pangeran iwati Allah. Nuka dua nyaksi sareng ngayakini katut mengikuti bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh adalah rasulna Allah, utusan Allah bersakabeh makhlukna Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dina ieu dangat urang diajar ngaguar sautik kaayaan hate urang sarerea dina ayeuna saat dari saat kamari jeung mangkuk nama tuka teuing ayeuna urang keur ngariung teh, ayeuna ngayakeun acara teh urang coba-coba digorehelkeun saeutik. Kumaha ngagorehelkeunana, saha jeung naon nu aya dina hate urang saat ayeuna. Sigana rada bingung ngejawab nanya. Abdi rek nanya heula ka ibu-ibu nupang tukangna. Mana ibu-ibu nupang tukangna? Aya. Belah mana nupang tukangna? Hei nupang tukangna, jawab ku ibu. Dina hate ibu ayeuna aya naon? Jawabanana cukup dina hati. Tong diomongkeun gandeng sia. Cirina aya naon gampang, eta naon sababna make cicing di tukang. Eta teh nuduhkeun aya sesuatu dina hatena. Ima ngarah tareh mantok meureun. Ayeuna urang tanya nu dihareup. Mana nu dihareup mana? Si krek nanya aya naon dina hate urang ayeuna. Keun bae jawab we kun hate masing-masing. Tong diomongkeun bisi curigaeun tatangga. Cirina naon sababna make aya apaan eta make diuk dihareup. Tayna urang tanya bapak-bapak lalaki ayeuna urang tanya aya naon dina hate urang ayeuna. Jawabanana pasti sarerea oge bermacam-macam, gumantung bawa ti imah masing-masingnya. Sabab nu datang ke pengajian teh aya anu mawa kasusah, aya nu mawa kabingung, aya nu mawa hutang, aya nu nyinggahan nu nagih, aya lolobana di dieu teh. Urang datang ke pengajian rupa-rupa berarti dina hatina aya sesuatu, bener teh? Karasa ku abdi ngondang tiba ditu ya pangaresana ajengan ahud. Ku abdi dijawab urang geuring we sigahna moal datang. Jawabanana ekol.
lamun geus ngajawab ekol wae kudu dibuktikan nu kieu mah ya. Makanya kebenaran kercicing teh di nu jauh mau dibeja-beja di mana-mana nama saya bisa disusul. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan pitulung Allah kitu-kitu ge bisa we ngahadiran kana ieu acara nu jadi motivasi aya sesuatu dina hati anu kudu ditembongkeun kitu eta teh matakah maksakeun we begitu biar geus nepi telepon jemput lain Allah yang dijemput teh ngabejaan we mangda kudu dijemput teh lain hayang dipuji hayang di itu di ieu gitu rek ngabejaan we mun butuh ka dewek teh kitu we geus teu polontong teh anu kitu teh ngaranna alias takabur paduli teuing da jam dulu ieu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jelema pangna bebeakan hayang ngagungkeun Kangjeng Nabi moal boa dina atina aya Nabi. Jelema geus rindu hayang tepang sareng Habib Rizik pan beak urang darawin ke Jakarta kemari. Bukan kayana buntutna terus buntut kasirah. Masya Allah tabarakallah. Segala sesuatu teh sebenarnya masuk singgah dina hati. Ari urang dabongan ngaji cek guru-guru urang usahakeun urang teh kudu jadi hamba na Allah, kudu jadi hamba na Allah. Nun cenah ari hamba Allah teh kumaha artina omat dina ati teh ulah aya naon-naon kecuali Allah. Artina ngai teh ka Allah we inget teh ka Gusti Allah gitu. Urang boleh kirekeun wae ayeuna ari hayang inget ka Allah lepot deui. Malahan lolobana mah teu bisa. Lamun orang keur cicing di imah, ibu cicing di imah salaki keur eueuh nu dipika inget naon? Bujang-bujang inget ka Allah, inget kana kejeun we nu puguh mah. Tuh lalaki kitu geuningan karasa rek inget ka Allah teh gok jeung nu nagih inget kana duit. Hayang inget ka Allah teh lain deui kana dunya sapopoe teh kitu we kabeh gitu. Hese hanya pilihan Allah we geuningan. Teh borek ngaji oge hayang aya heula kasebutna. Lain hayang dipika inget ka Allah. Lain. Daek soteh ngaji padah kadeuleu cangkedongna sakitu. Sok dari dia pan rempek alhamdulillah nu ngararajinya ayeuna. Ayeuna bandingkeun jeung anu rutinan malam naon di teh. Malam Senin araya weuh kamari. Jeung bujeng. Nah, da kamari mah kadeuleu can dijieun dapurna. Kan kitu deh. Nah, gentong panjang ting masalah eta da bukti nama beragam keadaan yang ada di dalam hati masing-masing manusia. Wajar karena manusia memiliki hati dan memiliki keinginan, memiliki kabutuh, maka tangtuna oge dina ingetanana pasti serba ada. Nanging anu ditekankeun urang pelajari saeutik urang nu ditekankeun ku Gusti Nu Maha Suci lamun rek nyoko sareng nyalindung kana dawuhan mantena anu tadi ku abdi disebut ku abdi dibaca bahwa dawuhan Gusti Nu Maha Suci wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ieu teh
nerangkeun ieu teh sebenarnya mah kudu minum. Pangna kudu minum sabab hese ngancikna. Hari kuminang masukan we atuh sateas-teasna ge batu lah kecelakaan Cikaracak batu hirup katinggal Cikaracak laun-laun jadi sugan we kitu. Teuing di dieu mah ting minang sok dibaca ting tara eta. Dina surat Al-Hujurat Gusti dadawu wa'lamu anna fikum Rasulullah. Artian tong ya teh ibu bapak dulur-dulur sadaya bisa dipakai ngajawab segala rupa permasalahan nu urang keur dihadapi. Urang masuk susah jawab kurang hayang cager tina susah jampena wa'lamu anna fikum Rasulullah. Urang masuk usaha hayang bener usaha jawab kurang jawabanana wa'lamu anna fikum Rasulullah. Urang hayang boga budak anu soleh hayang jawab sing tarik sia teh. Urang hayang boga budak anu soleh jawab ku urang jeung pareum sagala rupa dieu teh. Mungan ya. Mikna mungan lo ya. Lawan jawabanana nu bieu wa'lamu anna fikum Rasulullah. Urang hayang loba duit. Paloba ngadenge hayang loba duit mah tariknya jawabna euy. Bener hayang loba duit. Bener. Tong munafik heueuh we kitu. Jawab kurang wa'lamu anna fikum Rasulullah. Hayang boga ilmu jawab wa'lamu anna fikum Rasulullah. Jadi segala rupa perkara ge di mana guk jeung kahayang jeung kabutuh urang jawabanana teh naon cenah wa'lamu anna fikum Rasulullah. Katalar kita sing sok barengan bareng wa'lamu anna fikum Rasulullah. Awak duduk jawab wa'lamu anna fikum Rasulullah. Orang keur lapar jawab wa'lamu anna fikum Rasulullah. Pan orang teh loba problem bener jawab wa'lamu anna fikum Rasulullah. Hayang nyandung jawab wa'lamu anna fikum awewe dul baud we. Jadi jawabanana naon sagala rupa perkara jawab ku eta ge cukup sabenerna mah. Hayang naon ku eta cukup teu kudu loba-loba ting dalil keur urang mah keur mangapalkeun ge hararese. Leuheung mun bener deui dina apalna ge ngaco deui eta we lah. Naon atau are eta teh Mang Haji wa'lamu anna fikum Rasulullah teh bukakeun tong. Bukakeun siap rek merhatikeunana. Benar. Are siap mah. Tuna heula opieun, tuna heula hakaneun, tong waka dihuapkeun ceulina rebingkeun heula sakedeung. Ya. Apa sih gerangan ayat itu? Sing kuring moal maca sabab nuzulna eta ayat jeung moal nyaritakeun peristiwa terjadinya sesuatu ketika turunnya itu ayat oge tujuan daripada itu ayat. Kita berbicara tentang makna harfiah daripada ayat itu. Cek barudak santri wa'lamu
teh wau harap ting harap atap ting harap naon ilamu fi'il mudhari fi'il amar teh kata suruhan kata kerja nunuduhkeun kana perintah hartina wa'lamu kudunya ho aranjeun kabeh panu tadi teh loba masalah lin bener gok jeung kasusah masalah butuh jawaban gok jeung kurang duit masalah butuh jawaban gok jeung budak teu ceurek masalah butuh jawaban gok jeung hayang bisa ngaji masalah eta teh butuh jawaban tempo pamajikan manyun wae masalah eta oge butuh jawaban bener teh tempo salaki ngador jeung ngador eta oge masalah wajib butuh jawabanana teh wa'lamu kudunya ho aranjeun kabeh kudu naon cenah hayang teu lieur mah sing nyaho we arti teh sakitu arti teh lamun teu dituluykeun eta ayat semet kitu memang secara umum bisa ka segala rupa kunaon aing mengkilir bongan teu nyaho gitu kunaon urang make susah bongan teu nyaho kunaon urang asa bedang-bedang ting ka pangeran bongan teu nyaho kunaon urang hese nampa ilmu bongan teu nyaho kunaon urang teh make hese usaha bongan teu nyaho batur-batur loba bati ari urang loba hutang bongan teu nyaho kitu kabehanana ge bongan teu nyaho kusabab bongan teu nyaho wa'lamu kudu nyaho aranjeun kabeh kudu naon cenah cukup sakitu teh cukup cukup masa jadi jawabanana kudu naon cenah kudu nyaho cukup sakitu ge sing nyaho ngan nyaho teh nyaho kumaha da rupa-rupa masalahna ka arti teu kumaha tuluykeun cek ayat eta anna fikum anna teh dari fil amar ilamu artina kudunya hote mutadi teh butuh kata ketiga maka nyaho teh kudu nyaho kana naonna objekna apa ini nah kudu nyaho anjeun anna fikum anna teh harap taukid bedana amil nawaseh bener Mang Azmi eta teh mana Mang Azmi eta teh amil nawaseh cenah apal Mang Bian amil nawaseh eta geuningan anu ejeung pacul teh di kamari di bawah geuningan basa ngagali eta amil nawaseh amil nu sok dirobah-robah ngarobah-robah anna harap teteh ngan makna taukid non taukid deh nguatan alias ada kata penguat artina nyana fikum teh saur Mang Azmi mah jar majrur tina sawarehna harap non jar majrur teh ya harap jar teh sawarehna fi itu ada pun di majrur kena nama bebas nganu jelas isim aya nu di majrur kena teh robah aya nu di jr kena teh terobah otak tadi di mukodimahan ku Mang Azmi non cenah di rofi wan nasbi wa jarri nasolah na mah sarua rek jr rek nasab rek ropage ting kitu macana teh ting kumaha abdi poho deui tadi nah
Sora eker jadi mubtada. Nah, kerja di khobar. Nah, kerja R. Nah, itu ka innana milna minah sarua. Kan moal dicaritakeun eta siada siama harti. Mana nu rek dicaritakeun anna fikum fi teh harap jar dzarfiyah ngandung arti di harikum isim domir nutuduh kasarerea hartina aranjeun mun rek dihijikeun anna fikum sanyanyana eta tetep di aranjeun kabeh arti bahasa kitu teh dijikeun kanu tadi wa'lamu kudunya ho aranjeun kabeh anna fikum sanyanyana di aranjeun kabeh sakitu faidah can eta ngomong anggeus can sakitu ngomong acannya tapi lamun kudunya ho maraneh anggeus teu anggeusnya tambahan kudu biar kudunya ho silaing yen diaranjeun teh geus sakitu anggeus teu teu nya jadi kapaksa kudu di anggeuskeun tong benar kurang keneh anggeuskeun siap nah nu bieu ka harti teu kalau nu bieu ka harti teu nah, jawabanana ge teu ngarti jadi ku sabab teu harti kudu balikan deui tong ayo we bolak-balik di dinya beureunya kitu paduli ayeuna mah rek ka harti rek teu ka harti leblek ku sia urang sebutan ayeuna anna fikum sanyanyana di aranjeun kabeh bahasa di kecap di lamun nyebutkeun di anjeun ieu teh apakah di jero apakah digigir apakah dihareup apakah di tukang apakah di luhur apakah dihanap nu hayangna di mana coba kira-kira eta susah ente sok ayana dina naon susah urang ayana dina naon dina sirah nu jangar teh sirah berarti asupkeun kana sirah nu bingung teh adalah pikiran asupkeun kana pikiran anu nyeri teh cangkeng asupkeun kana cangkeng kitu we geura sok kan bahasana fi teh artina di teh bisa di luhur bisa dihandap bisa digigir bisa dihareup bisa ditukang bisa dijero ngan lamun nyokot tina makna aslina fi bi makna dzarfiyah teh artina wadah lamun nyebutkeun di ngandung harti dijero di mana cenah dijero tayana orang tanya anna fikum sanyanyana di aranjeun kabeh mun rek dihartian dijero berarti hartina sanyanyana dijero aranjeun kabeh ta urang rek nanya ari dijero urang naon ayo dijero urang naon abdi rek nanya ka sarerea nu aya di jero masing-masing naon awak itu jasad urang ini waing rek dibere bahasa falsafah rek dihartikeun mah kita ini adalah makhluk di sisi lain makhluk jirmiyah di sisi lain disebutna deui oge makhluk fisik dan psikis berarti itu gitu nah da lain di mahasiswa orang ngomong berarti dihareupeun teh moal dibawa eta mah naon sisi gitu tah paduli teh siti meureunana
Tuluykeun manusia teh kumpulan daripada komponen lahiriah jeung komponen batiniah. Maksudnya manusia itu terdiri dari komponen lahiriah dan terdiri dari komponen batiniah. Urang sederhana gede bahasana jelema teh aya jungerengna jeung aya lelembutanana. Maksudnya tah eta mah kaharti sigana kurang dieu mah nya. Jelema teh aya naon? Aya jungerengna. Apa jungereng? Harti di jungereng teh anu aing kumaha ngomong urang. Jungereng teh aya jentulna jeung aya lelembutanana. Kaharti. Ya eta bahasa eta kaharti. Dari bahasa eta kaharti mah. Ari batu aya jentulna. Ari gajah aya jentulna. Geningan gajah heretan mana gajahna? Kamu gajah ngantor mah tepre-pre ngantor itu. Ngaran barang aya jentulna, jelema ge atuh aya jentulna. Cuma di jelema di samping aya jentulna oge aya lelembutanana. Aya naon cenah? Aya naon? Aya lelembutanana. Tah rek ditanya naon lelembutan teh? Naonnya? Nyaolah pokona mah nu kitu we. Tah lolobana mah jelema sendiri ge tidak bisa menceritakan apa itu jelema. Kita ini manusia, Bang. Di mana orang jadi jelema berarti orang itu tahu posisi orang itu sebagai jelema. Tidak akan tahu kepada manusia kecuali manusia. Aripek orang lolobana mah teu nyaho. Berarti jelema lain gitu kira-kira. Nu kitu teh ngaranna satengah jelema. Maksudna ari kana jentulna mah apal naon jelema nu kitulah jentulna. Ari lelembutanana naon nyao. Tah nu kitu teh satengah jelema. Jadi orang pantesna jelema apa setengah jelema? Boa-boa orang lain jelema boa teh. Pelana. Jelema teh aya lahiriahna, aya batiniyahna, aya jungrengna alias aya jentulna, oge aya lelembutanana. Urang balikeun kana tadi ngarah teu loba teuing cabangna ngarah jol kaharti. Ieu dina jelema antara dua komponen bieu lahiriah jeung batiniyah nu ngajentul jeung anu lelembutanana nu disebutkeun jero nu mana? Nu disebutkeun jero pasti lelembutanana. Nu disebutkeun lelembutan teh termasuk perasaan, termasuk getaran-getaran jiwa, termasuk insting. Wah geus jauh teuing gua nama nu kitu lelembutan. Tah cek tadi wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di mana-mana ge Nabi mah teu bisa lamun rek nerangkeun loba dalil. Hiji we lah. Sing nyaho aranjeun kabeh anna fikum sanyanyana di aranjeun kabeh ngandung arti di jero aranjeun kabeh lamun rek diposisikeun di jero ngandung arti dina lelembutan aranjeun kabeh termasuk dina pikiran, dina perasaan, dina hate, dina insting, dina feeling, dina segala rupa termasuk karena lelembutan termasuk akal dan hate. Betul sing nyaho bahwa di dinya teh tuluykeun aya naon
Rasulallahi aya Rasul ya non cenah aya Rasulullah lah aya Rasul gitu nu dimaksud cik menta cai ya cai keur minum tawa cai doa can dibuka deh nu dimaksud sinyaho aranjeun kabeh bahwa diaranjeun aya Rasulullah ibu bapak hadirin urang ngadongeng setik ya urang ngadongeng setik sik di dieu saha nu dipikaskeun ku urang sarerea dina riungan ayeuna di dieu nu dipikaskeun ku urang sarerea saha hah aya wah buat tinggal wah hah ente segan teu ku kolot segan teu ku guru segan teu ku ajengan segan lamun ente salat sorangan di imah jeung salat hareupeun ajengan sarua teu salatna sarua teu nah make itu sabab hareupeun ajengan aya hati-hati bisi naon salah josieun salah lamun salat sorangan paduli teuing kumaha aing we pan kitu lieu sabrokanana Gusti Allah teu apa tulikeun tong ieu teh kala nginum heula naon bieu teh lamun urang macul di kebon di saksian kudunungan nu nikah urang maculna balik apa teu balik nu jadi pertanyaan kenapa kau macul balik sabab aya dunungan si eta macul we jongjon perasaanana da aya dunungan manco jongjon we macul malahan lebihkeun ka antuk nama isin kedah mayun ka dunungan nya macul teh rada malik ayeuna mah mung ningali dunungan paduli dunungan we nu lalajo ka urang nu jongjon digawe dah hayang kapake ku dunungan balik moal eta macul balik sugan-sugan menang bonus THR pan kitu li akhirna jongjon macul teu apaleun eta padahal dununganna mah geus mantog ka imahna rek modal kumaha eta maculna anger cara tadi atau berubah teu nyahoeun si eta samarukanana dununganana teh aya keneh jongjon we maculna anger hade atawa lelewode hade we angerna da dina cek kayakinan manehanana dunungan aya keneh nyaksian bener teh padahal si dununganana mah geus mantog nyaho weh dununganana balik kumaha begitu direret eueuh geuning dunungan teh kumaha eureun heula tadina mah macul ayeuna mah jadi ngagambar poci apa poci kieu pan kieu macul teh kecuruk dunungan eueuh ya poci ya jadi kieu kunaon sabab dunungan eueuh padahal eueuhna eta dunungan teh tita tadi keneh ngan manehna teu nyaho beul kieu basana mun aing nyaho tita tadi eueuh meureunna eueuh tita tadi arti teu nah kunaon make teu eureun sabab perasaanana dina lelembutanana masih keneh aya dununganana jelas teu
jelas. Jadi si horeng lamun gawe hayang balik kudu dihadirkan atuh dudungan anu nitah gawe na, maka gawe urang bakal balik, bener teh. Sok ayeuna ente nabuh ieu nabuh eueuh penontonan sarua teh jeung nabuh aya penonton beda. Sia teh jong-jome nabuh, oh nabuh terus teu apaleun penonton mah ngalolor, padahal mah kumaha jong-jong we nabuh mah bener. Nah da dina hatena yakin aya anu lalajo, bener teh. Nah kusabab yakin aya nu lalajo, insyaallah rek aya rek eueuh nu lalajona manehanana bakal bener naon teh gaweana, bener teh. Kitu abdi rek nanya ari salat puasa zakat ngaji ngaji jeung amal hade eta bawa tisaha eta. Ternyata sadaya aturan agama itu kabeh oge ti Rasulullah, sehingga jelema hayang nepi ka Allah moal bisa coy. Ya si coy dia moal bisa lamun tidak melalui Rasulullah. Nah kabeh oge melalui Rasul. Yahudi dicakra, Nasrani dicakra, sabada diutusna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayahna kudu pindah agama karena agamana Rasulullah nu dimaksud tuturkeun syariat Kangjeng Nabi kakara moal di backlist tetapi rek di checklist sebagai hamba Allah. Tidak bisa seseorang cinta Allah tanpa melalui Nabi. Moal bisa jelema ayeuna sanajan doana diijabah, moal bisa luhur derajatna lamun tidak melalui Nabi. Da kabeh aturan teh sadayana melalui Kangjeng Nabi, termasuk aturan ngajajanan budak, ngarasikoan pamajikan. Rek hiji, rek dua, rek tilu, rek opat, ngan ulah sia leuwih ti opat mah. Termasuk segala rupa kehidupan dan tatanan sosial, karena manusia itu adalah makhluk sosial, maka dia memerlukan tatanan-tatanan sosial. Tidak ada tatanan sosial baik itu berupa negara dan sebagainya tanpa adanya Rasul. Rek nyangan bebeneran ti mana da moal aya nu saluhureun ti Kangjeng Nabi. Moal ahli falsafat berjejer, orang-orang barat, jelma-jelma orang Eropa kabeh berpendapat boga keyakinan dengan keyakinan masing-masing karena pola pikir masing-masing bahwa sesuatu benar itu adalah fakta, dan ternyata faktanya tidak ada yang lebih benar kecuali Rasulullah. Jadi kabeh ti Kangjeng Nabi. Oh atuh kitu mah salat urang teh ieu ti Rasul kieu, atuh ngaji teh ieu ti Kangjeng Nabi kieu. Kira-kira lamun urang inget weh dina hate teh hadir junjunan salat urang, kira-kira kumaha? Tolak aku Rasul ku dunungan nu tadi bari loba hutang dununganna teh anger gawe balik naon sabab dina ati, sabab aya saha dunungan komo lamun dina ati aya Kangjeng
Nabi. Cuman masalah ini kan semuanya juga belajar. Nah, rek ngahadirkeun Kanjeng Nabi teh hese deh. Batak tinggal komo ngahadirkeun Allah. Ngahadirkeun Nabi lagi hese, ari pek hayang hadir teh kumaha? Eta si lain ingetna ka mana lolobana, ari ingetna ka anak batur mah atuh. Ceritana rek inget-inget Kanjeng Nabi, ari teh da inget wae ka anak RT meureun sia eta mah nu diinget-inget anak saha? Anak RT nu teu pensiun-pensiun teh nya. Masya Allah, tabarakallah. Udah ganteng. Dan nongol sekarasan. Jadi kumaha tuh? Buktikan, sok buktikan. Ya ngaji, wabi dipancok ya, sok sia, Bandungan. Kira-kira kumaha? Kira-kira ente kadek-dek mah? Kadek-dek. Kurang teh, ente tukangan. Sok sia sing balik ke di teh. Kurang nama ngalias ke tukang. Balik anggur mah? Balik. Da perasana aya. Ada orang geus nyaho molor. Nah. Gitu. Nah, kusababnya oh itu Nabi. Urang teh ingat ka Nabi. Masalahnya kieu kenapa harus Nabi yang dihadirkan di dalam hati? Kunaon make urang kudu ngahadirkeun Kanjeng Nabi? Pertanyaan selanjutnya eta kunaon? Bejakeun tong. Hah? Bejakeun tong. Bisi hayang apa? Mun bisa mah ngahadirkeun Allah. Ngan ngahadirkeun Allah teu make ilmu mah sia murtad. Loh, bagaimana bisa murtad? Tersatik jelema ngahadirkeun Allah dina hatena, ternyata dibayangkan Allah itu seperti itu, seperti itu. Benar tah? Osok itu urang keur salat sing hadir euy Allah teh aya di dinya. Oh, curang teh Allah manco, Allah teh ningali mencerong weh. Emang ge disebut mencerong. Meureunnan panono ge teu ngiceup-ngiceup, mencerong gitu. Awas, musyrik itu nyaruakan Allah karena sesuatu. Awas, bener tuh. Saking kohesena nepi ka ahli falsafah name ngomong kieu yang disebutkan Allah Tuhan itu sebetulnya ada di dalam diri kita adalah suatu energi. Beuki ngaco, beuki naon cenah? Bener teh. Tapi lamun orang ngabayangkeun Kanjeng Nabi, ya Pak, ngabayangkeun Kanjeng Nabi mah ieu dina disarwakeunana ya wajar. Da naon? Da makhluk mah aya sasamana, bener teh? Kitu. Meureun Kanjeng Nabi teh dedeg pangadegna model kieu. Tong Kanjeng Nabi ieu nu kabayang kolot we heula anan ngajorowokna geus wae, bener teh? Nu kabayangna guru we heula anan geus naon? Kahati itu itu. Jangan sampai saya berbicara ngocoblak bari teu dibayar. Goreng sangkar itu teh. Urang malila urang diajar mah, diajar membukakan pemikiran urang. Urang hadir ke Nabi maksudna ngarah hati-hati dina sagala rupa perkara. Contoh, ibu teh osok manyun ka salaki. Cik lan rek nanya, ari manyun ka salaki halus tawa goreng? Halus tawa goreng? Hah? Lamun urang manyun hareupeun mitoha. Wani moal. Betul. Betul tak? Urang boga pamajikan, pedah-pedah pamajikan, wah awewe iya sangeunana we urang teh nyang harapan pamajikan teh. Hah? Demikian kasebutan oge sangeunahna si Berod mah, si Pehul mah, si Dekok mah, kasaha teh? Dasar sia si bau dahdir gitu. Emang ari sia teh bau dahdir gitu? Hah?
coba hareupeun mitoha wanita kitu cacakan hareupeun mitoha tinggal komo lamun urang rek manyun ingat teh ka Kangjeng Nabi ya Nabi teh aya dina hati urang teh kumaha kira-kira tulus moal rek ngadat ka pamajikan ingat cek Nabi lain kitu ingat Nabi teh uninga apalun tulus moal wah ayeuna muludan dia ngagungkeun Kangjeng Nabi ayo urang balik sing ingat aya saha tulus temantopna untuk pada kagungkeun saha kaharti eta dipanjang-panjangin dah kitu tapi orang butuh pengertian ya semua tanya deh orang teh diri katine cek orang teh naon sabab Kangjeng Nabi make kudu aya di urang abdi rek nanya saeutik ayeuna kasarere urang bukakeun ya cek ibu jang dengekeun ari salat ibadah ka saha ibadah ka saha ka Allah ari salat munajat lain salatnya munajatnya salatnya memohon ngadoa ka Gusti nu Maha Suci jadi nu digerok dina salat saha Gusti Allah di ngagerok ka saha tuh salat teh ngagerok ka Allah kira-kira dina keur salat ngagerok ka salian ti Allah menang atawa henteu jawab sing tarik menang atawa henteu henteu naha apan munajat alias ngadoa alias ibadah teh ka saha ka Gusti Allah bener gitu bener sok saruakeun heula pikiranna sadarea ngari salat teh ibadah bahasana nu babari welah ka urang dia salat teh ibadah ka saha ka Gusti Allah lamun keur ibadah ka Gusti Allah meunang teu ngagerok anu sejen jawab sing tarik meunang ngagerok anu sejen henteu bener urang buktikan ayeuna urang buktikan ari tungtung salat naon jawab cek tungtungna salat naon hah tungtungna mah mantau gitu dari salat prak-prakan dina salat nu terakhir mana tahiyat akhir memeh salam teh eta tahiyat akhir sok dina tahiyat kumaha bacaanana akur teh at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di situ arti urang hartikeun ya kan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu salam kahormatan teh ya anu sae eta lillah kagungan Gusti Allah tuluy assalamu alayka ari kasalamatan kanggo salira ari salira digero atawa henteu assalamu alayka ari kasalamatan eta kanggo salira tulina ayyuhan nabiyyu wahai nabi ngagero lain eta ari nu maca eta teh saha tong nyaritakeun sejarah nu maca eta saha dina keur salat urang bener teu cek urang teh at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah kan itu uluk salam ka Kanjeng Nabi assalamu alayka salam kehormatan untukmu ayyuhan nabiyyu wahai paduka nabi kok ngagero saha nabi ari wahai teh ngagero lain bener teh cek tadi ente nu ngajawab salat teh ibadah teh
ka Gusti Allah. Dina ibadah ka Gusti Allah menang ngagero ka salian ti Allah. Masih jadi menang tadi teu teu ari keur salat menang ngagero ka salian ti Allah. Nah, jadi we kuai-kuai kacau. Makanya kalau berbicara pikir dulu, coy. Siapa? Loh, makanya ngalindiur imah paduli teuing aing. Ayolah, urang kagok lieur sekalian. Buka gentong. Aduh ya kumaha ya supaya telieur. Awas lamun teu anggeus nerangkeunana bener matak lieur, jeung teu anggeus ngadengekeunana insyaallah matak lenung. Gayahna ya mah kudu naon? Kudu anggeus ngarah santai. Silahkan bari udut bari ngopi ayeuna mah silahkan ngarah santai. Aya kok cikopina ya? Aya udutna ya? Ini sekalian menta. Menang nya cenah keur ceramah menang deukeun kurang masuk ka dia minta hiji bareng ulah licik. Allahu akbar la ilaha tuluikeun heuh da erek dekeun cek tadi ibadah teh ka Gusti Allah. Awas sudangkeun tuna akalna otakna dina sirah montong dituna dina tuur. Ibadah teh ka Gusti Allah. Cek ente antum semua kalian bilang bahwa ibadah ka Gusti Allah teu meunang ngagero ka salian Allah. Ari salat teh ibadah ka Gusti Allah. Ari pek di jero salat aya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kok ada ngagero ka saha ieu? Ka Kangjeng Nabi. Ke kumahanya ongkoh munajat ka Allah tapi ngagero ka Kangjeng Nabi. Jadi atuh jawaban nu tadi rek diralat moal. Diralat. Oh, tong diralat kan pan pokona teu meunang ngadonon ibadah. Ayeuna ngagero ka salian ti Allah. Geus we ena mah piceun entong make assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Dina salatna da ngagero mah keukeuh we kudu ka saha? Ka Allah. Ngagero ka salian ti Allah mah musyrik sia. Kitu pangcekacengan eta teh ajengan urang dieu panin. Ibadah maka Allah we nonton ka saha tong ngagero ka salian ti Allah. Sok atuh ayeuna mah dina tahiyat piceun assalamu alayka ayyuhan nabiyyuna erek dilaan eta. Mun dilaan eta salatna saha apa moal? Ya moal coy. Sia nah jadi kadinya. Oh tuh bisa dilaan. Kenapa ya? Karena itu sudah dari sononya. Ya kalau sudah dari sononya kan itu adalah menggero. Bisi hayang apal alias ngagero kasaha eta teh ayyuhan nabiyyu ngagerona ge ka nabi. Ari nabi Allah lain. Ayeuna mah anggap atuh nabi teh Allah teu ceureuh ente teu meunang Allah nabi Allah mah nu nyiptakeun nabi maka deudeuh Allah makhlukna karti teu. Oh jadi aya ngagero ka makhluk. Ari dina diukir tiras mah pan kieu bahasana rabbik firli warhamni wajburni sanu digero Allah eta mah. Nah ari dina salat make aya assalamu alayka nu digero saha? Kangjeng Nabi. Erek dipiceun assalamu alayka atuh kena ngaromak salat. Di mana salat diromak meureunan bid'ah dolalah sia nu kitu teh. Naon cenah? Ngacrut atuh. Diromak salatna salah. Ari taeun mah nya ulah ngagero ka saha? Tadi ulah ngagero ka saha? Kan ngagerona kudu ka Gusti
Allah ari teu aya di dinya. Jadi kumaha atuh ieu teh kitu ya. Babari jawabanana romak ralak jawaban ente anu tadi. Mun cenah lamun aya nu nanyakeun ari salat ibadah ari ibadah ka saha ngagero ya ka Allah meunang ngagero ka salian ti Allah jawab meunang arti teh entah musyrik cek saha musyrik lamun dianggap itu musyrik ente kudu tahu dulu apa definisi musyrik ngan kuring moal nyaritakeun bab eta naon sababna eueuh dina budgetna. Da unggal-unggalnya mau ngaji ka dia sok diharewosan heula budgetna apa yang harus saya terangkan di sini. Tinggal heula sesuai itu ya. Aduh, tuluykeun can anggeus. Aduh, kapaksain jadi lila euy ieu mah ngeuji teh. Suga deui jadi ubar penyakit. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nu jadi masalah kenapa Nabi dibawa-bawa dina ritual ibadah nu langsung ka Gusti Allah. Abdi rek nanya ka sarerea ari salat ibadah mahdoh atawa ibadah ghair mahdoh. Ngarah babari jawabanana bareng jeung abdi adalah ibadah mahdoh. Maksudna salat mah ibadah nu langsung ka Gusti Allah, bener teh? Tapi nah dina salat kok aya ngagero ka salian ti Allah nya sanajan Kanjeng Nabi tetep eta teh salian ti Gusti Allah alias ngagero ka makhluk. Kitu lin. Naon eta teh bisi hayang apal inilah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sholat dina niatna kudu hadir hate ka Allah. Begitu lin. Nu disebutkeun ihdor urfi ihdor hakiki teh kumaha? Nu disebut sholat tapi buktina ya nu hadir teh Rasulullah. Naon maksudnya? Ketika yang hadir itu Rasul artinya Allahnya hadir. Ketika kita menghadirkan Nabi maka Allah teh naon? Sababna orangnya daya teh Nabi nasaha. Lamun urang gok jeung anak ajengan kunaon ente make ngajajanan jawabanana nu kadeuleu lain budakna tapi sahana ngarti teu ngarti heuh eta tapi lamun gok jeung ajengan ente ngajajanan urang teu taras ya. Nah keun bae da urang lain ajengan bener gok jeung ajengan da tara urang ngajajanan ajengan bener teu. Tapi nah ari gok jeung budak ajengan kok nah urang make daek kok ngajajanan jawabanana ngahormat ka kolotna kitu lieu. Ari gok jeung kolotna mah bujeng-bujeng barang bere lumpat nu aya sieun dititah tah alah main urak sarap ieu mangajina ngarata hese ting jawaban non sababna Kanjeng Nabi dibawa-bawa karena salat padahal salat itu adalah ibadah mahdhoh anu ibadahna langsung ke Allah tapi Nabi dibawa-bawa. Jawaban yang paling enteng nu paling kaharti kurang kieu bae itulah keistimewaan Kanjeng Nabi. Naon cenah? Lain menganggap pangeran deka Kanjeng Nabi teh lain tetep we pangeran mah Allah cuman Nabi dibawa-bawa karena itulah keistimewaan Kanjeng Nabi itu geus. Cobaina ganti dan Nabi teh makhluk urang teh ayeuna mah ganti we dan nu dipikasegan urang mah RT cobaina ganti assalamualaikum ayyuhal RT warahmatullahi wabarakatuh. Salatna kumaha eta? Ya teu sah.
Oh nu di segani kurang teh ajengan ahud. Assalamualaikum ayyuhal ahudu. Misalkan kira-kira salat pada gitu kumaha kurang ajar kadege ku muridna aing eureun jadi murid meureun kitu. Masya Allah kudu ayyuhan nabiyyu we anger arti teh. Jadi jawaban yang paling ringan karena itulah maksudnya keistimewaan Kangjeng Nabi. Ngerti? Emang istimewa? Wah istimewa pisan Kangjeng Nabi. Di antara makhluk beliaulah yang paling istimewa. Kurang pasok dibaca. Waqifu nafaqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami malaya salli ya habibi khairil khalqi kullihim Fakun nabiyina faqa unggulan Kanjeng Nabi an-nabiyina kasadaya para nabi fi khalqin wa fi khuluqin dina fisik dan akhlaknya walam yudanuhu fi ilmi wala karami teu aya sadaya nabi tiasanya ketan kana darajatna Kangjeng Nabi fi ilmin baik di ilmunya ataupun di dalam kemuliaannya. Itulah nabi yang mulia. Tong diganti ku RT ku ajengan ya. Diganti ku nabi nu sejen ge geus jadi salah. Contoh assalamualaikum ayyuhal misalkan ayyuha Ibrahim misalkan teu bisa kudu ku Kangjeng Nabi we anger. Itulah unggulna Nabi daripada nabi-nabi yang lain. Jelas. Jadi atuh kari kitu aya naonnya. Sabenerna mah bisi hayang apal kurang bisi hese ngahadirkeun Gusti komo bisi jadi salah dianggap Gusti teh sesuatu yang bisa kabayang hadirkeun masaha Rasul we sabab di mana hadir Rasul dina hati urang insyaallah bakal tak kita ki sabab nu dicanak ti Rasul nu dicanak ku Rasul nu dibikeun ka urang sadayana ti Gusti Allah. Jelas teseutik jelema dina zikir ngomong alhamdulillah geus zikir alhamdulillah abdi mah parantos kasumpingan Allah. Emang Allah tepak naon? Loh, kok kasumpingan Allah? Emang Allah di mana? Nah, itu sesuatu bahasa yang harus dipikir juga. Wah, kurima geus nepi ka Allah. Emang Gusti Allah aya di mana? Ngerti teu? Jelas teu? Lamun aya bahasa nepi ka itu artinya ada finish. Dan nepi ka itu teh naritakeun kana dorfiyah oge. Jadi kudu kumaha atuh kan sok aya bahasa kuring geus nepi ka Allah nepi ka mana? Nepi ka Allah teh. Nu paling babarina jelema anu nepi ka Allah mah nu geus dikubur. Saya maut nepi euy ka Gusti Allah. Kitu, atuh kitu mah Gusti Allah teh aya di kuburan, lain deui sia. Dan Allah mah tidak bertempat artinya karena ini sesuatu yang sulit maka yang mudah kita hadirkan saja kadeudeung Allah saha Rasulullah tah tidinya mah langkahna ge bakal babari cenah kadituna. Dah Masya Allah tabarakallah luhur teuing nya pengajian teh Kang geus we nya sakitu geus nya lieur. Jadi naon sababna sekali deui Rasul kudu aya dina hate urang jawabanana saeutik urang rek memposisikeun di mana di hadapan Rasul
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab jelema kabagi dua, aya nu mu'rab aya nu mabni. Ente rek jadi nu mu'rab apa rek jadi nu mabni? Rek nu mana? Rek nu mu'rab atau rek nu mabni? Bisi hayang apal nu kumaha nu mu'rab nu kumaha nu mabni? Tanyakeun ka ajengan Azmi. Mun teu bisa ngajawab bawasta pantadi geus. Baik, tanyakeun ka dinya. Mudah-mudahan urang sarerea sing kacepretan barokah syafaah junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi